Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring Ujang Comro. Dinu danget ieu simkuring bade neraskeun deui caritaan dongeng. Mung kaleresan ayeuna teh dongeng anu pikeun janten bagian terakhir anu jadi tema dinu caritaan ieu nyaeta usum paceklik. Masih lebet keneh dinu carita ngeunaan Legok Kiara. Mangga atuh ka pamirsanya wilujeng didangukeun. Dongeng bahasa Sunda, carita ngeunaan Legok Kiara bagian akhir. Panon poe keur meujeunna moreret, panasna ka bina-bina. Tutuwuhan hareupeun imah emod loba nu kalempohan. Jujukutan nepi ka pirang kahalodoan. Unggal poe langit lenglang, taya cedem-cedem pihujaneun. Padahal urang lembur keur nganti-nganti cai hujan. Geus 7 bulan pepelakan teu kacayan. Geus karuhan ari paremah. Loba nu henteu kapuluh, sabangsaning sampeujeung huoi oge maneh hese ka alana. Kaayaan kawas kitu teh matak jadi bangbalu keur urang lembur Cihaur mah. Da puguh taya deui pagaweun, indit ka sawah ukur moe tonggong, taneunna hese dipacul, kararing jeung bareulah. Atuda tong boro keur nyeboran pepelakan, keur nginum sapopoe oge ti gerat naker. Pancuran tukangan imah emod oge ngadadak saat ari usum halodo mah. Halodo teh siga rek manjang geuning, Bin, Pak Emod. Basa hiji poe ngadaweung dina golodog. Sumuhun, Pak. Usum ieu mah urang teh henteu tiasa nyawa, da taneunna garing. Ka ngaranan sawah tada hujan atuh, Pak. Sakalieun halodo teh lapur teu tiasa dipelakan. Nya kumaha bae atuh neangan keur parab domba. Kantenan atuh, Pak. Jujukutan tos gararing kanggo maraban domba teh ukur ku daun cau atanapi daun sampang. Kitu oge moal tia salami, da apan aya saepna. Percuma we meureun moro beurit teh, Pak Emot nyerenye. Sawios ambeh tumpur, Pak. Da moal aya hakaneun ayeuna mah beurit oge. Cai oge mani teu gerat ayeuna mah. Sumuhun. Sesah kanggo nyangu oge. Atuh da teu aya deui sirah cai di urang mah. Iwal ti dilande malah ayeuna mah caina beuki ngorotan da unggal dinten diakutan ku urang lembur. Emod oge lain teu milu hariwang, ngan naon anu bisa dipigawe ku manehna. Apan ari paceklik mah geus kodrat alam, lain hayang manusia. Emod ukur ngarasa keung, sieun halodo terus manjang. Mangkaning bakal pare di goah beuki ngorotan. Emot jadi inget kana caritaan guruna. Keur waktuna halodo mah perlu pisan tutuwuhan teh. Upama hareupeun imah pinuh ku tatangkalan, meureun moal bayeung yang kawas ayeuna. Ngan aya nu matak hemeng keur emod mah. Unggal tengah poe si buri sok ngareles, teuing kamana ulin, dan di teteangan teh tara kapanggih. Balik deui ka imah kira-kira wanci asar. Ari karah ku unggal poe mah ngarelesna, emod teu burung panasaran. Hiji mangsa poe Minggu si Buris ngahaja diintip.
basa wancing geus ngagayuh ka tengah poe nya bae si Buris indit deui ku emot terus dituturkeun. Si Buris tonggoy lempang mapai pasawahan nu garing kahalodoan. Ngalengkah siga nulung se kawasna mah awahing panas tengah bibisani. Da emot oge nepi ka ngoprot kesang tapi henteu ngingetkeun ka capek. Penasaran rek ka mana jigna ucing kukutanana teh. Beuki jauh emot lempang nuturkeun si Buris. Tungtung nama anjo kalegok Kiara. Si Buris terus kukurusukan kanu bala. Emot mah ngarandeg nepi ka pasawahan. Ingeteun keneh meureun ti heula manehna kungsi dicarekan pedah ulin kadinya. Nu mantak ayeuna mah ukur bisa nyerangkeun ti kajauhan. Kilang kitu ari hatena mah panasaran pisan. Hayang apal keur naon si Buris asruk-asrukan anu bala teh. Teu kungsi lila si Buris geus balik deui. Ku emot gancang di pangku. Terus ditanya kawas ka jelema. Tas naon sia teh Buris. Tapi ucing teh ukur eong eong gitu we sorana. Isukna aya kitu keneh. Si Buris geus init deui. Sakali ieu mah emot rek ngarempak deui panyari kolot. Si Buris terus we dituturkeun nepi ka handapeun Kiara. Geuk emot diuk dina akar. Karasa tiis lebah padinya mah. Najan tengah poe oge tangkal Kiara kawas teu kapangaruhan ku halodo. Daunna angger ngemplok. Atuh tutuhan sabudaranana taya nu pirang atawa kalempohan. Nenjok kitu emot oge ngahuleng. Nah ieu teh pangaruh tangkal Kiara anu geeuman kitu. Emot ulang mikir bari nyidik-nyidik. Tutuhan nu aya di sabudaran eta tempat kabeh oge harejo. Nu ngarang-rangan. Cek pikiran emot pangna tutuhan harejo teh tangtu aya sababna. Sakur tutuhan bisa subur lamun kacayan. Apan cek guruna oge pangna tutuhan bisa hirup teh lantaran aya cai. Keur ngahuleng keneh emot deh. Mikiran tatangkalan nu aya di dinya. Kaburu kagarawahkeun ku si Buris. Nu kaluar ti tukangan tangkal Kiara. Aya nu aneh dina tetenjuan emot. Sirah si Buris kulimis siga tas diteleungkeun kana cai. Si Buris kawas hayang ngajawab kapanasaran dununganana. Blecet we deui tukangan Kiara ku emot dituturkeun. Reuas pacampur atoh emot teh lantaran tina sela-sela kalakai tangkal eta ke tembong aya nu rembes. Basa ku emot disuaikeun, brah aya liang cai. Emot ngahuleng sajongjongan. Nah bat aya cai di dinya. Terus kamana ngalirna? Barang disidik-sidik ku emot. Cai anu barjil tina taneuh teh siga kesedot deui ka jero. Kawasna mah aya deui liangna. Emot jadi inget kana caritaan guruna. Tangkal kai gede gunana keur nahan erosi jeung nendean cai. Dina usum hujan, tatangkalan bakal nyerep cai hujan. Terus dikeluarkeun deui tina akar. Ret emot kana tangkal Kiara nu ngajungkiring badagna keur. Longgoheun tangkal Kiara kebon kai lega pisan. Jadi pantes lamun sirah cai di dinya teh loba pisan. Geus manggih kacindekan kitu mah, emot gura-giru balik rek ngabejakeun papanggihanana ka urang lembur.
anu pangheulana di bejaan teh bapana. Mimitina mah Pak Emod sigarek amok. Pedah anakna geus ulin deui ka Lego Kiara. Tapi basa ngadenge beja di dinya aya sirah cai mah maninga dadak curing hak. Harita keneh oge Pak Emod laporan ka Pak RT. Ditepikeun ka paku. Isukna urang lembur ngabring ka Lego Kiara. Rek ngaroris sirah cai teh loba anu ruga kerego ngincak ka dinya teh. Lantaran maranehna percaya keneh Lego Kiara teh tempat nu haraeun, geuman jeung sanget pisan. Kasaksian ayeuna mah ku sarerea. Di dinya aya sirah cai anu kawilang gede. Ger urang lembur surak. Geus kitu paku terus biantara ka para warga. Urang kabeh kudu syukuran ka Gusti Allah lantaran poe ieu geus manggih sirah cai anu bisa dipake keur hirup sapopoe. Tina sumber cai anu sakieu gedena, urang bakal bisa nyebor sawah. Lamun perlu urang masang paralon keur ka lembur. Ngan kahade sangkan caina anger loba, urang kudu ngajaga tutuwuhan di ieu tempat. Ulah dituaran lantaran tutuwuhan teh sarua jeung sumber cai. Guru urang lembur teh koprok deui. Kabeh oge kacidang nuhunkeun ka Emod. Cacak lamun ti bareto mah kapanggihna meureun sawah teh moal kagaringan. Cek Pak RT. Nya atuh da urang mah loba teuing kasieun dipatalikeun bae jeung dedemit. Cek Pak Emod. Kakak ayeuna mah Lego Kiara teh geus henteu geueuman deui. Malah anu ngahaja ngalacai ka dinya oge loba. Ancer-ancerna mah bulan hareup urang lembur rek nyieun talang ti Lego Kiara keur nyebor sawah. Emod oge geus tara dicarek deui. Lamun ulin ka Lego Kiara teh malah masa minggu sakali Emod ulin ka dinya ngadoni is dibaturan ku si Buris teh. Geus karuhan ari si Sadun mah da karesepna teu sirikna saban usik ngajak gugulayunan dina Ari Kiara teh. Ari Emod diuk dina akar teh sok bari hahariringan pupuh kinanti. Lamun leuweung geus gundul loba anu malingkai. Tanahna tinang tu ruksak, matak saat hulu cai, matak akhirna sawah galahgar. Malak pugak anu tani. Tah sakitu pamirsa dongeng anu ngeunaan Lego Kiara teh nu bagian kalima sekaligus bagian akhir ti caritaan dongeng nu ngagegeh saudara-saudara Lego Kiara ieu dinu buku. Ujang Combro atos ngidangkeun sareng macakeun caritan ti awal dugi ka akhir. Mungkap pamirsa, aduh hatur nuhun tos disupport ka Ujang ngarah sumanget ngonten deui. Mung makna tinu dongengan ieu aya nu dipeti. Nu bagian terakhir ieu teh nyaeta ulah gaduh sasangkaan awon boh eta nu urang terang atau tak terangnya di nu hal naon gitu. Anu urang teu apa bahwa eta teh tiasa nyanda kahadean ka urang sareng sararea gitu. Nuhun atuh ka pamirsanya Ujang Combro bade amit heula. Insyaallah engke bade midangkeun deui caritaan dongeng anu sanesna. Mohon atuh nya. Mangga atuh bade pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.